Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampurasun. Wari-wargi pustaka Sunda. Mugi ditampi. Sim kuring bade ngiringan ngareah-reah dinami eling poe basa indung sadunya. Dina acara saembara galantang nguncang 2021. Ieu teh mangrupi salah sawios alpukahna ti pupuhu pustaka Sunda. Katut reng-renganana. Anu bade diaoskeun teh dina postingan Kang Ade Daryana dina lapak pustaka Sunda. Nyaeta dongeng Rusdi jeung Miss Nem. Anu judulna Samen. Mangga nyakseni. Samen. Murid-murid di unggal sakola lamun geus bulan rewah karereaanana taya deui ngan lalamunan ngarep-ngarep samen bae. Sabab di waktu eta tangtu manggih pakan si genep minggu. Tanggal bulan rewah beuki lila beuki gede bae. Tanggal 1, 7, 14, salikur, 8 Tah, dina tanggal 8 samena di sakola nu aya Rusdian teh piisukaneun barudak geus sasadiaan bae. Aya anu nilep kebat, nyikat baju, nyeusuh tolopong jeung salian teh eta pakeun ka sakola. Dina poeanana bereng isuk-isuk keneh murid-murid geus ngalut paginding-ginding. Pukul 7 sarea geus karumpul di pakarangan sakola. Pukul 8 geus dariuk dina bangku ngadaguan kumisi nu pimariksaeun. Kira pukul 8 camat geus sumping diiring ku lurah jeung parentah desa nu sejen. Sasumpingna kadinya tuluy anjeunna marios di hiji-hiji kelas. Harita murid-muridna aya nu keur narulis, maraca, jeung di kelas 1 keur ngagalamar. Pengajaran di kelas 1 teh taya nu kaliwat diparios kabeh ku camat. Barang beh anjeunna ningali bebeunangan Rusdi kacida kageteunana tina pohara alusna di antara bebeunangan batur-baturna. Camat marios ka Rusdi. Si laing teh anak palurah Paremantea. Sumuhun timbalan, jawab Rusdi. Saha ngaran si laing teh? Dewek poho deui. Rusdi kaulan. Guru, kumaha tina pangajaran sejen ieu budak teh? Maju oge, saur camat. Sumuhun timbalan, ka etang pangmajengna ti antawis abdi-abdi murid kelas 1 sadaya kaulan. Piunjukna guru teh. Rusdi, si laing bisa nggambar dina bor. Sumuhun timbalan, tiasa. Cik pek, saur camat.
Rusdi turun tina bangku. Cong nyimah ka camat. Bari nyokot kapur. Kedah ngagambar naon di sim abdi teh? Cek Rusdi. Bisa ngagambar jelema. Sumuhun tiasa kaulan. Tret Rusdi ngagambar dina bor. Nyatu wudu gancang kotet-kotet nama. Tapi gambarna edas maher euy saur camat teh. Beutungna mani bureuteuk huluna nyengcle. Sukuna jeung leungeunna bararingkeng. Gambar saha eta teh Rusdi? Sumuhun gambar di sim abdi. Paingan atuh ada gambar si lain mah. Da banguna sarua. Pada bureuteuk. Geus gradiuk saur camat teh. Sanggeus sakabeh kelas dipariksa. Tuluy camat maos setat murid-murid nu dikaluarkeun jeung nu ditaikeun kelasna. Geus kitu, tuluy anjeunna maparin terang ka barudak sababaraha poe liana vakansi. Kieu saur camat teh. Barudak ayeuna maraneh meunang vakansi lilana 6 minggu. Asup deui tanggal 10 bulan Sawal. Dina jero vakansi maraneh kudu ngajaraga awak sorangan. Ulah neangan pikasakitun. Supaya dina waktuna asup sakola deui maraneh calagur jeung jarak-jak. Badi sanampa pangajaran dina tahun hareup. Sabada miwolang kitu ka murid-murid sarta sagala keperluan geus beres, tuluy camat amitan ka guru sarta maparin salamet vakansi. Camat jung mulih diiringkeun ku lurah. Murid-murid jeung nu ngalanturna oge tuluy baralik. Sapanjang jalan rame salusurakan. Barunga dumeh nyang hareupan vakansi sakitu lilana. Sakolana jebret dikunci. Geus jempling. Teu aya kecet-kecet suara budak. Teu rame seperti biasa samemeh vakansi teh. Dongeng Rusdi jeung Miss Nem. Karangan Aceh Deni jeung Raden Jayadirja. Digambarkeun ku W.K. De Bruin jilid ka-4. Sakitu hatur nuhun.